Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng siang mitra-mitra sadayana di mana bayana penak di serangkang arit dina acara dongeng Sunda badan raskeun jejer carios anu judulna Teluh Maru. Mugia mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangbebrah kana mana. Ayeuna teh panginten sari ka-7 kamari teh dina sari ka-6 nyaeta nuju nyarioskeun Mandor Santa anu nepangan Raden Rahdi. Maksud sareng tujuanana nyaeta bade ngalebetkeun damel Nyilanjang. Mandor Santa ngawitan masang perangkatna nya perangkap. Janten tujuanana Mandor Santa upami Nyilanjang tos aya di bumina Raden Rahdi gampil upami nerapkeun asian pelet. Kitu mitra ari dina jejer carios ieu mah tiasa nerapna pelet teh upami aya miskomunikasi nya. Makana urang di dieu ulah sieun teuing dina hal-hal naon oge yakin urang kanu maha kawasa tina sagala bidang ge koncina urang anu gaduhna. Mitra, mangga urang kawitan bae. Dar, Ari maksud Mandor Santa. Maksud kadinya nyaeta arek ngasupkeun Nyilanjang supaya bisa gawe di bumina Raden Rahdi. Lamun Nyilanjang bisa gawe di bumina Raden Rahdi nyata di bagian dapur pembantu gampang lamun rek nerapkeun ilmu pelet pangirut Pak Asihan. Lamun urang murulukeun naon bae gitu nya atawa sifat kapungkur mah mitra dina nerapkeun asian pelet teh atanapi guna-guna kana cai kana tuangeun kitu mediana anu diangge keur zaman baheula. Panari bagian masak mah gampang pisan kana uyah kana naon. Aya pamandor. Aya naon pamandor tanginas? Siga aya anu penting. Oh, sumuhun juragan. Maksud abdi teh sejak tumaros manawi sareng manawi nun di bagian dapur meriyogikeun padamel kitu cek Mandor Santa. Oh, masalah gawean. Kersaha Komandor. Jeung ari anu gawe di dapur mah sigana mah geus Pinu. Pinu da geus sababaraha urang. Tapi kewe urang tinggali heula. Masih kene ngabutuhkeun atawa henteu? Dari loba-loba teuing mah di dapur keur naon? Ayeuna ge ari ku tiluan mah geus cukup. Ieu mah bisi jeung bisi kewe gampil. Sumuhun hatur nuhun juragan. Atur nuhun satasana ge eta kanggo padamel nya eta padamel kontrak anu biasa sok metik. Ari didamelna teh aduh kirang sae
Ari saupamina ku abdi dikaluarkeun awatos pisan kumargi anjeunna teh juragan jalmi taya kagaduh katambi gaduh urusan bari anjeunna teh pangawakan sabelah ari teras rasan didamal di kontrak nya ada panginten ku seur udur atanapi kumaha sigana mah kacapean tak kitu maksud abdi teh da upami didamal di dapur panginten nya teu abot teuing kitu cek Mandor Santa nyebutkeun pagawena kirang sae udur-uduran ari anu dimaksud ku Mandor Santa nyaeta Nyi Lanjang teh. Padahal mapan Nyi Lanjang teh kurang sae kumaha tanagana bedas awakna ge sehat da ngora keneh ari umur sakitu mah nyaeta keur meujeunna soson-soson dina gawe. Komo Nyi Lanjang ayeuna maena butuh pisan nya kahitung jalma butuh we. Ulah pamanor ulah pamanor ari ujuk-ujuk dikaluarkeun mah jadi ulah ujuk-ujuk ngaluarkeun pagawe komo ieu mah cek pamanor tadi pan jalma keur aya masalah kieu we pamandor kon masalah gawe mah nya urang atur-atur we nya urang atur-atur yang baparek nita ka pamandor sabab pamandor seolah-olah pamimpin jadi baparek abejakeun yen tadi penting aya kajadian kaganya kajadian anu teu dipikahayang we moh ku urang jeung ku sararea maksana juragan aya kajadian naon asa kirang ngartos Mandor Santa rada karung teu ngarti naon anu dimaksud ku Raden Rahdi. Ieu pamandor basa peuting aya karaman sigana mah aya maksud jeung tujuan anu teu hade sigana mah arek ngadon asup ka imah warga ngan kaburu ka pergo ku Mang Emen sabatur-batur wayana pamandor parentahkeun ka mandor anu sejenna yen ti mimiti engke peuting wayahna kudu ngaronda ya bergilir we ulah unggal peuting atur we jadwalna sabab lamun diantep eta karaman bisa ngariweuhkeun ka sadarea. Sumun mangga juragan mangga keku abdi bade dibewarakeun ka sadayana para mandor
ya sakinten sakantenan panginten bade di jadwal we saha-sahana pan kaleresan para mandor teh seueur sareng kumargi parantos siang abdi seja permios juragan kitu cek mandor santa nyanggupan yen rek ngayakeun nyaeta jadwal ronda bari sakalian mandor santa pamit rek ka tempat pagaweanana pang nama da memang geus beurang jeung hayang geurang ngabejakeun hasil ka nyilanjang masalah pagawean. Oh ya sok atuh pamandor sok anu saterusna mandor santa terus indit ti payuneun Raden Rahdi terus nuju ka tempat pagaweanana. Mandor santa leumpangna mending ngagedik tujuanana nyaeta rek ngabejakeun kabar teh masalah pagawean ka Nyilanjang. Teu lage mandor santa geus nepi kasampah harita Nyilanjang keur jongjon we metik teh. Nyi kitu cek mandor santa ngagaroan ka Nyilanjang. Atuh Nyilanjang terus malikeun awakna breh katempo mandor santa anu keur nangtung. Nyilanjang gancang nyamperkeun ka mandor santa. Kang Mandor, kumaha Kang atos ti juragan Raden Rahdi teh? Oh, tenang Nyi. Akang cikeneh di juragan Rahdi. Atos disaurkeun ka Raden Rahdi. Saur Raden Rahdi cenah ke urang usahakeun. Manawi atuh biasa enggal. Tapi dari Kang Mandor nu ka ditu nama Nyi tong hariwang. Rarasaan mah Kang Mandor teh nya pamimpin di dieu tempat atawa disebutkeun pimpinan ti para mandor. Jadi mun aya ucapan ti Akang dijamin lah juragan Rahdi bakal ngarespon. Kitu cek mandor santa. Dina nyaritana semua anu ngaharewos ngeureunnan sieun kadengieun kunu sejen. Sabab pandinten teh ge eta teh rahasia gede atuh. Wah, rahasia gede sok sanajan. Dirinya ge moal daekeun ngalaporkeun ka Raden Rahdi mah. Beureun teu digampleng mah ku mandor santa. Aok polototna mandor santa geus pada apa? Jeung pang-pang nama pagawe dinya gigis teh lain kunanaon lain teh bisa ngalawan ngan masih keneh betah di gararawe da kubutuh atuh mitra. Bangsa harita anu ngaran gawe dikontrak kaitung pagawean anu rada alus dibandingkeun jeung kuran kored kuli di kebon. Oh, muhun Kang. Pamitiasa mah saenggalna Kang. Sanesna naon supados urang gancang-gancang bisa ngahiji, bisa ngarumah tangga. Meureunan lamun abdi bisa gancang meunangkeun Raden Rahdi mah akang ge bakal ngilu senang lain abdi wae. Nyilanjang satengah ngolok ka mandor santa. Padahal mah ari tujuanana Nyilanjang mah lain hayang gancang-gancang ngahiji jeung mandor santa.
tapi manehna hayang geura-geura meunangkeun harta Raden Rahdi. Tapi ari keur Mandor Santa mah teu sadar yen manehna diperalat ku Nyi Lanjang. Di dieu mitra urang kudu hati-hati, cinta tahta harta bisa ngalegotkeun kana kaimanan, bisa ngagebuskeun kana diri. Ku cinta mah keluarga bisa poho, anak pamajikan bisa poho, sagala bisa poho. Naon anu bisa dilakukeun demi cinta pasti dilakukeun. Hati-hati cinta mah. Sakedik pan nepikeun ka dibunuh istrina atanapi pamegatna patilasanana eta gara-gara manehna hemeng ku masalah cinta. Padahal mah eta bisa dihindarkeun ku urang ngan memang perlu waktu. Itu ari kahirupan dina masalah cinta anu tumiba ka Mandor Santa. Wek mongkleng buta rajin, anu penting mah bisa menangkeun ka Nyi Lanjang hiji randa anu bahenol nerkom. Oh, tenang, 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 bisa diatur, bisa diatur. Kata mah akang ayeuna kapapancenan tugas di Juragan Rahdi. Yen akang kudu ngayakeun ronda. Pantantuna ge ieu akang bakal rada mineng papanggih jeung Raden Rahdi. Jadi lamun akang mere pengaruh itu gampang lah. Gampang. Yang ari masalah aduh kawin kitu mah nyi tantuna atuh Kang Mandor ge tos teu kiat dari kahoyong Kang Mandor mah nyamun bisa mah ngahiji heula atuh nyi ameh jongjon. Oh ari ngahiji heula mah Kang moal bisa, sabab justru di dieu lamun abdi ngahiji heula jeung akang bakal leuwih kagok. Lamun abdi ngahiji heula jeung akang bakal leuwih barabe. Dina beunangna Raden Rahdi ge moal mungkin lamun abdi boga salaki Raden Rahdi tangtuna moal dahekeun ngawin abdi. Tah kitu Kang maksud jeung tujuan abdi. Lain abdi teu bogoh, lain abdi teu cinta, tapi akang kedah ngarti. Kitu cek Nyi Lanjang. Nyi Lanjang teh leset. Sabab Nyi Lanjang ge apal saha ari Mandor Santa bulat beurit mode orai kadut. Kaop ningali nu donto. An ari Mandor Santa mah ningali nu montok hayang mondok. Ningali nu Lanjang hayang nganjang kitu sifat jeung pribadina geus teu aneh. Oh nya ngiringan lah kumaha Nyai, ngiringan we. Ari keur akang mah sareng kieu wayahna Nyai ayeuna bulang ti mimiti ayeuna nya. Wayahna Nyai tong damel deui. Kon masalah pangabutuh itu ieu akang anu bakal nyumponan Nyai tong hariwang. Atuh Nyi Lanjang rada ngahuleng dikitukeun teh. Teu ngarti naha Mandor Santa nitah eureun gawe ka manehanana. Naha Kang, abdi ulah damel deui asa teu kahartos. Kituna teh Nyi Lanjang baris semu kerung teu ngarti kana tujuan Mandor Santa.
Oh kieu nyi kieu. Nyai ulah lepat paham. Maksud jeung tujuan akang. Pan akang tos nyarios ka Raden Rahdi. Yen aya hiji pagawe bagian metik teh. Nyaeta anu dimaksud ku akang teh Nyai. Ku akang diwartoskeun ka Raden Rahdi yen dina gawena kurang hade kurang sae. Da cek akang teh lamun dikaluarkeun karunya da jalmana butuh katami pangawakan sabelah. Tah kitu nyi maksud akang teh. Jeung lamun Nyai masih kene gawe di dieu bari bebenangan metik loba tur alus tangtuna ge Raden Rahdi bisa curiga antara laporan akang meureun jeung kanyataan teu sarua. Tah kitu nyi anu dimaksud ku akang mah. Atuh dikitukeun mah Nyi Lanjang ngartieun. Bener pisan teu salah. Aduh Kang Mandor, pujan hate. Meuni tiasaan ngadamel carana. Nuhun Kang, abdi satuju ku cara kitu. Memang ku cara kitu bisa alus. Tangtuna ge Raden Rahdi bakal leuwih percanten. Kitu cek Nyi Lanjang bari seuri. Siapa dulu atuh Akang Mandor Santa? Aduh, eta imut dikareut kitu. Kitu cek Mandor Santa. Bari liang irungna teh ngadak-ngadak ngagedean ngabeukahan. Kumaha we liang bangkong anu karek asup. Atawa bangkong kanu karek asup kana liang paju ngagedean we irungna teh. Eta kumisna nu baplang meni ucang ngangge siga anu ngilu bunga. Runyah renyoh. Mohon atuh Kang, abdi seja permios, seja wangsul, moal tiasa lami-lami di dieu upami kitu mah, kitu cek Nyi Lanjang. Mari kitu nate Nyi Lanjang terus init nyaeta mulang ka imahna. Ari Mandor Santa terus nuju ka pos nyaeta pos paragi istirahat para mandor. Bari sakalian rek ngumpulkeun mandor keur nyusun acara jadwal ronda anu ditugaskeun ku Raden Rahdi. Dia ge mitra para mandor teh pro dan kontra. Aya nu biluk ka Mandor Santa, aya nu teu biluk. Tapi nu biluk jeung nu teu biluk ge nya ka wayahna we kudu taat, kudu patuh ka Mandor Santa da dihenteu-henteu oge yen Mandor Santa teh pamimpin maranehanana. Ari anu biluk ka Mandor Santa biasa we. Mandor anu cari aman ajeng anu resep leletak. Panari mandor anu resep leletak mah kitu. Nyaranekeun diri jeung kahirupanana ka Mandor Santa. Beda jeung mandor anu bener lempang. Dina mancen tugasna dina gawena maksudna keur kamajuan perusahaan. Telila Mandor Santa
geus diriung ku pagaweana. Terus manor santan nerangkeun yen aya pancen tugas ti Raden